Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum. Al-ayah Allah a'lamu bi muradih. La khaira teu aya alusna fi katsirin dina kalolobaan min najwahum dina bisik-bisik nama manusia. Nas aima yatana jauh nafihi wa yatahaddatsuna. Obrolan jelema teh eueuh nu hade kalobaan obrolan jelema ngarobrol teh. Ngarobrol teh lolobana teh eueuh halusna di ngawadul nya pokona ngarobrol erek berupa najwa mah reosan jadi iya bosnya yang tahata sunnah ngarobrol biasa tarik najwa mah ting hareos jadi halusna lolobana obrolan jelema teh halusna illaman amaro bisodakotin kecuali bisikatan jelema amaro anu merintahkeun ieu jelema bisodakotin terkecuali lamun obrolan teh nitah sedekah kakara eta halus au ma'rufin atawa nitah migawe alus amali birrin nitah alus ka batur nya jadi omongan alus mah kayak gini nitah sedekah kedua nitah halus nitah amal soleh terus termasuk ngulah-ngulah tidak maksiat masa nitah amal soleh katanya kade sing palageun katanya telah terbalandar kecuali jadi tergantung yang dia mate maknanya mau di lorek diobrolkeun teh meureun gitu. Jadi lolobana pokona mah alusna terkecuali omongan alus mah lamun omongan anu perintah sedekah perintah amal soleh au islahin bainan nas atawa ngabeberes perkara anu terjadi di antara manusia. Jadi aya nu pasea dibeberes gitu. Nah, eta kan tilu berarti omongan obrolan nu hade mah tilu. Ya. Tilu obrolan antara manusia teh. Nanti lu hade. Kamu ngomong alus ge. Kalau masih anu ya asal niatna eta tadi bukan dua teh ya bukan dua teh amrin bima'rufin au ma'rufin lamun nyaritakeun kealusan batur terutama kealusan waliullah kealusan para nabi supaya diturutan supaya jadi kamita anu tak asal ma'ruf lain amaru bi ma'rufin ngadorong kana kahadean halus termasuk lamun ngomongkeun kagorengan jelema anu memang kudu diomongkeun kagorenganana sehingga ngobrolkeun kagorengan Fir'aun itu lain eta ge sarua ma'ruf ambe ulah di turutan nugas pugu goreng ini cak pugu goreng mah model jalan mana ayeuna ulah pada ngomong ya nugas pugu goreng jadi kali deui lamun erek ngobrol tentang ulah pasti nanti lu kayaknya kita sidak ditambah kedua kita ibadah termasuk jalan kira manusia tongkat tilu kira-kira baik jelema alakun ya eta
ulah ngeun kaributan ieu saya antep we ngeun bibit keributan ngeun isu di hoax naon disebarkeun ke batur pasea ulah kitu wa may yaf'al dzalika ibtigha maradatillah fasawfa nutihi ajran wa man bi alisin sahajalman eta yaf'al al-bigar yasiman dzalika karena itu merintahkeun sedekah, nitah ibadah, nitah ngajauhan maksiat, ngabeberes manusia. Nah, sing sajelman model itu dengan alasan ibtigo amardotillah, itu adalah berlebihan karena nyupri karuan Gusti lakweli. Teu aya niat anu sejen bin umur dunya tina kabutuh tina urusan dunya. Lamun jelema teh ngobrol nita sedekah teh karena Allah teu nya. Jadi lain karena naon nitah ibadah, nitah sedekah, nyara maksiat, nitah alakur eta teh lamun nitah teh didasari ku karena Allah, karena nitah ku Gusti Allah da cek Allah teh itu maka fasau panuktihi bisa yuktihi bisa nuktihi lamun jumhur ulama make nun itu lamun qiraat Abi Amrin qiraat Hamzah itu make ya jadi manunya fasau panuktihi maka bakal maparin kami namun cek Gusti Allah kayak jalma ajaran aliman karena ganjaran anu gede ganjaran sok sanajan ulang teu sedekahna nitah batur nitah sedekah karena Allah nitahna komo lamun dicot guys itu contohnya nitah halus ka batur sok sanajan ulang teu halus batur halus gara-gara nitah kurang ya kabagian ganjaran komo lamun dicot jalma pasea diobrolan sina akur tentunya itu oke bakal diberi ganjaran anu gede ti Gusti Allah dasarna ibtigo amardos hanya yukri karena kariduan Gusti Allah la wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa man jeung sing sahawe begendul jalma eta yushaqiq ayu khalif anu nyulayaan isiman ar-rasula ka rasul fi majaa bihi minal haqqi di Madinah perkara jaan ngadatangkeun rasul kalau imam minal haqinya tertina perkara sing saha jelema anu nyulayaan ka rasul nya dina naon perkara hak anu mana rasul ngadatangkeun kana eta perkara teu percaya teu narima ka rasul teh ceuk rasul teh kitu lah nya ya takkan layak rasul biba'di mati nasabadana perkara tabayana bertera lahu kayi sijalmanan al-huda fituduh zuhara lahul haq bil mu'jizah sabada jelas bahwa itu perkara hak rasul wayang tadi terus kalahan nuturkeun eta jelema torikon kana jalan ke sabil mukmin salian jalan da mukminin tegasna salian agama dan salian jalan agama anu dibawa ku rasul gambaran bahwa kufur terpercaya terima karena ajaran rasul lah cek kami maki ya lebih bener kan itu ngian hukum sorangan cek kami menggoreng gitu air timbangan goreng yang halus telain cek kami tapi cek agama cek syariat ya cek Gusti Allah anu dibawa ku Rasulullah itu kadieuna
ditetapkan melalui ijma para ulama. Kadieuna melalui kias ijma. Tenarima kalah kaki hukum sholat lain sekali makin ukur tenarima karena hukum anu geus jelas bahwa eta ti Rasul. Ya. Karena hukum anu geus jelas bahwa eta ti Rasul itu lamun teu narima teh kufur anu maklumun minad dini darurat seperti wajibna sholat 5 waktu lah sekali mah wajib sholat 5 waktu teh wajibna dengan 3 waktu. Nah begitu walaupun dilaksanakan eta kufur hukumna. Sebab geus jelas budak leutik geus nyaho. Maksud 5 waktu ban. Sing saha jelema anu padahal geus jelas perkara datang ti Rasul tapi kalahka milih jalan salian jalan mukmin gambaran henteu iman ka Rasul walihi ma tawalla eta ja'aluhu waliyan bima tawallahu minad dunya ya nukhliya bainahu fi dunya maka jeung Gusti Allah bakal ngawasakeun kami itunya naja'alahu maka ngajadikeun kami kaeta jelema walian anu dipilih lima kana perkara tawala anu nyambil eta jelema ka eta perkara minat walinya tadi kasasaran maka Gusti Allah itu Gusti Allah bakal ditetapkan di kasasaranana. Ya. Jadi karena di dunia teh keuneu sudah di arantem manehna teh. Bakal dipapaesan ku kasasaran ke di dunia. Hirupna teh sebab ge sasar dan pilihan pakai anak hayang sasar ya hayang sasar nya engkau cek Gusti Allah wa nusri jeung bakal masukkeun kami wa'alum cek Gusti Allah ke di akhiratna jahannam kana neraka ya jadi di dunyana diabur ku Gusti Allah di akhiratna di kandangan dina neraka ya wasaat masih jeung jahanam eta mangrupakeun goreng-gorengna tempat pak goreng-gorengna pangmalikeun teh jahanam lamun ka jahanam ya kahade hidup teh make jalanna jalma mukmin mana jalannya bangun nyatana nurutkeun aturan agama anu dicatat ku kanjeng Rasul Gusti Allah sallallahu sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya